Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang ngalajengkeun deui hanca deresan orang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatus sadisatu ari sifat nomor kagenep al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Al-wahdaniyatu eta sifat wahdaniyat. Wa ma'naha sareng ari makna sifat wahdaniyat annallaha eta sayaktosna Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Wahidun eta anu tunggal fi zati dina zat was sifati sareng pirang-pirang sifat wal af'ali sareng pirang-pirang padamelan. Wa ma'na kaunillahi sareng ari makna ayana Allah wahidan eta anu tunggal fi zati dina zat annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah laisa eta henteu aya hunaka eta di itu tempat naon datun hiji dat tusbihu anu nyarupaan ieu dat datahu ta'ala kana datna Gusti Allah ta'ala. Walaisat sareng lain itu date walaisat sareng lain naon datuhu datna Gusti Allah murakkabatan eta anu tersusun minal ajza'i tina pirang-pirang bagian. Li anna tarkiba karena sayaktosna susunan min sifatil hawadisi eta tina pirang-pirang sifat anu anyar. Wallahu sareng ari Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah munazzahun eta anu diberesihkeun anitisopi tina kasifatan bisifatil hawadisi ku pirang-pirang sifat anu anyar. Wa ma'na kaunillahi ta'ala wa ma'na kaunihi ta'ala sareng ari makna ayana Allah ta'ala wahidan eta anu tunggal bisifati dina pirang-pirang sifatna. Annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah laisa eta henteu aya hunaka eta di itu tempat. Saha ahadun hiji jalma atawa salah saurang lahu eta tetep ka itu ahad sifatun ari pirang-pirang sifat. Tusbihu anu nyarupaan ieu sifatihi ta'ala kana pirang-pirang sifatna Allah ta'ala. Falaisa mangka henteu aya li ahadin eta tetep ka salah saurang naon kudratun sifat kudrat ka kudratihi ta'ala saperti kudratna Allah ta'ala. Wala sareng teu naon iradatun sifat iradat ka iradatihi ta'ala saperti iradatna Allah ta'ala. Ila akhir sifati nepikeun ka akhir pirang-pirang sifat. Walau lam yakun sanajan teu aya lahu ta'ala eta tetep ka Gusti Allah ta'ala naon sifatani dua sifat mutafaqqatani anu akur duanana fil ismi dina ngaranna wal makna ka kudrata wal makna sareng ari maknana ka kudrata ini eta saperti dua kudrat wa iradata ini sareng dua iradat wal ilmaini sareng dua ilmu bal kudratun wahidatun balikta hiji kudrat wa iradatun wahidatun sareng iradat anu sahiji wa ilmun sareng ilmu kadzalika eta saperti wahidah. Wa ma'na kaunihi ta'ala sareng ari makna ayana Allah ta'ala wahidan eta anu tunggal fil af'ali dina pirang-pirang padamelan. Anna jami'al af'ali eta sayaktosna sakabeh pirang-pirang padamelan teh lahu eta tetep ka Gusti Allah. Azza maha luhur Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Falaisa mangka henteu aya li ahadin eta tetep ka salah saurang minal makhluqati ti pirang-pirang makhluk. Naon fi'lun pagawean minal af'ali tina pirang-pirang pagawean sawaun sarwa baik kanat bukti itu fi'lu ikhtiyariyatan eta anu bangsa ikhtiyari au idtirariyatan atawa anu bangsa idtirari. Wa inna malahu pastina eta tetep ka Gusti Allah fil fi'lil ikhtiyari dina pagawean anu bangsa ikhtiyari teh mujarradul kasbi eta hungkul kasab wabihi sareng kalawan ikhtiyari yusibuna ngaganjar ka urang sadayana sahallahu Gusti Allah bipadlihi kalawan anugrah kalawan padol Allah wa yu'aqibuna sareng nyiksa Allah ka urang sadayana bi adlihi kalawan keadilan Allah. Pajamiul af'ali mangka ari sakabeh pirang-pirang pagawean lahu ta'ala eta tetep kagungan Allah ta'ala.
fal mu'jizatu mangka tuluy ari pirang-pirang mukjizat allati anu taqo tumiba ieu lati ala aidir rusuli kana nguatan pirang-pirang utusan alaihi meta muga tetep ka para rasul sallallahu wa rahmat wassalamu sareng kasalamatan wal karomatu sareng pirang-pirang karomat allati anu tajri berjalan ieu karomat ala aidil auliyai kana nguatan pirang-pirang wali makhlukatun eta pirang-pirang ciptaan lahu kagungan Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah wa idah tabata sareng di mana-mana tetep lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat intafat mangka leungit anhu ti Gusti Allah naon al kumumul khamsatu al masyhuratu pirang-pirang kam anu 5 anu di masyhur waya sareng ari itu kumumul khamsah al kamul munfasilu eta kam munfasil fi dzati wal kamul munfasil wal kamul muttasil sareng kam muttasil fi hadina itu dat wal kamul munfasilu sareng kam munfasil fi sifati dina pirang-pirang sifat wal muttasilu sareng kam muttasil fi hadina itu sifat wal kamul munfasilu sareng kam munfasil fil af'ali dina pirang-pirang padamelan fal kamul munfasilu mangka anapun ari fal kamul munfasilu tuluy mangka ari kamun fasil fizzati dinadat alman piu eta anu ngaleungitkeun atawa anu ngeuweuhkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wa maknahu ari manana itu kamun fasil fidat alla tujada eta yen teu dipanggihan naon datun hiji dat fil wujudi dina ayana tusbihu anu ngakuran itu datahu ta'ala ka Gusti Allah kana datna Allah ta'ala pawujudu datin tuluy ari ayana dat tusbihu anu nyarupaan ieu datahu ta'ala kana datna Gusti Allah ta'ala yuqalu eta disebut itu yuqalu disebut lahu pikeun itu dat teh al kamul munfasilu al kamul munfasilu fidati naon al kamul munfasilu fidat kamun fasil fidat bahwa sarak ari itu kamun fasil fidat teh muntafin eta anu ngaleungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wal kamul munfasilu fidati sareng ari kamun fasil fidat al manfiu anu dileungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala maknahu ari maknana itu kamun fasil fidat antakuna eta yen aya naon datuhu ta'ala datna Gusti Allah ta'ala teh murakkabatan eta anu tersusun min ajzain tina pirang-pirang bagian katarki bidawatina saperti susunan pirang-pirang dat urang sadayana minalahmin nyatana daging maudbin sareng tulang wadamin sareng getih wa ghairi dzalika sareng liana itu madzkur wahwa sareng ari itu kamun fasil fidat muntafin eta anu ngaleungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala aidon deui liannahu karana sayaqtosna itu murakkab min sifatil hawadisi eta tina pirang-pirang sifat anu anyar wal kamul munfasilu fi sifati sareng ari kamun fasil fi sifat al manfi eta anu ngaleungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala amaknahu ari manana itu kamun fasil fi sifat al yujada eta yen dipanggihan saha ahadun salah seorang lahu eta tetep ka itu ahad sifatun ari pirang-pirang sifat kasifati maulana seperti pirang-pirang sifat Gusti orang sadayana azza maha mulia maulana wa ajalla sareng maha agung maulana wa sareng ari itu kamun fasil fi sifat muntafin eta anu ngaleungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala ayuban deui wal kamul muttasilu wallahu a'lam bissawab.